warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu wa rajulun allama ilman fantafa'a bihi man sami'ahu minhu duna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatid, para masyayikh, anu kuring dihormat, mudah-mudahan wa Allah dimuliakeun. Para bapak, ibu, hadirin sadayana, oge nu kuring dihormat, mudah-mudahan wa Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan dari bawahan sampai atasan, oge nu kuring dihormat, mudah-mudahan wa Allah dimuliakeun. Tipayun sabadana simkuring manjatkeun tahiyatul kaislaman. Puja sinaran puji urang sanggakeun ka zat anu parantos ngaisrokeun ka hambana ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Salawat miwah salamna mugia dilimpah curahkeun ka junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakantun ka kulawargina, ka para sahabatna, katut ka para tabi'ina anu mudah-mudahan jaga engkin urang kenging sapaat ti mantenanana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sataacan sing kuring daraskeun cumarios. Dina ieu kasempatan suhutkeun urang mas Ummul Quran Fatihah sapalen sanaos tadi hadiah parantos. Anu mudah-mudahan barokah Fatihah nu teu daramang. Warga-wargi urang baik teu damang di bumi, di rumah sakit mudah-mudahan sing diaringgalkeun damang. Amin. Pahala ganjaranana mudah-mudahan dirugikeun ka almarhum almarhumah nu garaduh jasa di ieu tempat. Para simpatisan, donatur, para penggerak, mudah-mudahan aranjeunana di alam barzahna sing ditampih-tampih kanikmatan wa Allah subhanahu wa ta'ala aya dina ridho sinar rahmat Allah. Oke, urang doakeun umat Islam di mana wae aya, mudah-mudahan aranjeunana dipaparinan pitulung sareng pangraksa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dina mayunan pamilu mudah-mudahan sing aman, sing lancar, menghasilkan pamimpin-pamimpin anu amanah, pamimpin anu sieun ku Allah, pamimpin anu nyaah ka hayatna. Al-hadimiyah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina raraga urang mieling kana diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aya mandar barokahna keur urang. Hiji, mudah-mudahan urang dipaparinan ilmu anu manfaat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaduana, mudah-mudahan urang kin jaga disafaatan ku anjeunana di yaumil jaza wal hisab. Nomor kahiji, mudah-mudahan urang dipaparinan ilmu anu manfaat ku Allah. Kanjeng Rasul nyuhunkeun ka Allah dipaparinan ilmu anu manfaat. Jelema anu boga ilmu manfaat tong sieun teu make. Jelema anu boga ilmu manfaat tong sieun teu dahar. Jelema anu boga ilmu manfaat tong sieun teu bisa numpak mobil.
jelema nu bis boga ilmu manfaat tahun sieun teu bisa naik kapal. Allah janji, Allah nyarioskeun dina Al-Qur'an yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Minggu anu kadua kebenaran keur waktu berjamaah. Ya, cenah oge rek berjamaah kagok Persib main deui wae, rek main jelmana jeung Persibaya. Berjamaah henteu tungtungna Persib main jeung Persibaya ge eleh deui. Ubahe. Terus cing wing rek nanya ari berjamaah wajib hukumna? Ari ngaji wajib hukumna? Lalaga bola wajib hukumna? Lalaga bola sunat hukumna? Pagawean nu teu sunat-sunat aja. Ngelakeun perkara wajib jeung sunat. Di mana otak urang we? Coba dilihat. Ku Persib cabut di pantai, ku Persibaya di pantai, tapi yang penting Persib tetap Persib durian aing. Eleh oge durian. Itulah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Coba lihat. Urang rek berjamaah eleh. Mentakan pantes khawatir lamun umat Islam ayeuna henteu alalakur deui. Musuh geus arasuk ka imah urang, musuh geus aya dina leungeun-leungeun urang. Urang boga alat anu canggih HP ngaranna hayang naon dina HP rek naon dina HP aya. Dari maghrib sampai maghrib aya dina HP. Arek main Mobile Legend aya. Arek main Mini Crab aya. Rek naon rek ningali sinetron Dunia Tibalik aya, rek ningali sinetron Cinta Suci aya, rek ningali sinetron Anak Langit aya. Bener lo? Aya teh dina HP. Apa teh jeung Kang Akun? Apa teh jeung si Idoy? Kamari hajat doanan teh. Cida lamun umat Islam ayeuna para saya akan ribut. Subhanallah, rugi musuh geus nyerang ka urang. Pun uwa Haji Ajuh pernah ngobrol jeung sim kuring do baheula di Cibogo. Itu lamun ba'da maghrib itu teu aya nu kukumaha nyerangan di jalan. Teu aya nu ngarobrol di jalan. Sumaona gebrak-gebrung ngadengikeun ngagandengan batu-batu aya. Datang maghrib kabeh jelema arasuk ka masjid. Ibu-ibuna di ararimah barudak kala lagi di madrasah cik sampai jabadah. Teu aya nu kukolayangan di luar. Tapi coba tinggal di Cibogo ayeuna. Ti mimiti hudak hees teu ka ulang hees jelema cara ricingna di jalan. Baheula do cenah di Cibogo. Aya jelema boga TV saurang manehana nu beunghang. Nu sejen teu aya nu garaduhan TV. Orang Cibogo ayangnya aya naon sih di jero TV. Kusabab penasaran daratang. Maka begitu disetel eta TV, begitu katingali aya gambarna dina eta TV aya gambar awewe geulis pisan. Ngan peda hanjakal henteu ditiung, hanjakal henteu ditiung. Maka orang Cibogo Cegua Aju spontan harita kene memberikan hukuman pengadilan haram boga TV sebab dina TV aya awewe teu ditiung. Bubar TV di Pareuman. Jelema kalalamun kabeh maratakan parati. Pak, Bu, orang kafir punya program bukan jangka pendek. Lain sapoe 2 poe, lain saminggu 2 minggu, lain sabulan 2 bulan, lain setahun 2 tahun, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Tanyakeun ka orang Cibogo kerajaan ayeuna, aya menyebutkan haram boga TV, peda di TV aya awe teu ditiung. Lain ngan ukur Allah menyebutkan haram diturutan ku pamajikan dan henteu ditiung turutan ku anak-anak dan henteu berhasil untuk program orang kafir. Berhasil untuk program orang kafir.
Allahu akbar. Aya salembar wae buuk anu murah katingali ku lalaki anu lain muhrim eta buuk bakal diganti dijieun ke di akhirat dijadikeun orai nu panjangna ti masyriq nepi ka maghrib tuluy eta buuk meulit orai eta meulit kana badanna eta awewe tuluy eta we dipacokan ku orai nepi ka poe kiamat. Allah akbar. Ya, tuh cek bapak-bapak hakan sih eta. Cek bapak ulah waka hakan bapak-bapak eta pamajikan saha. Itu ditiung pamajikan saha. Buah-buah pamajikan buah-buah eta anak buah-buah eta incuk. Kanjeng Rasul waktu Isra Mi'raj ditinggalikeun ka neraka di neraka lolobana istri. Begitu Kanjeng Rasul ningali ka surga mana lalaki kena? Hah? Beneran lamun awewe loba di neraka, mun lalaki loba di surga nya. Tapi begitu ditinggali di surga ge Allah lalaki teh. Mana? Begitu ditinggali ku Kanjeng Rasul ditelek-telek ternyata salakina keur diticakeun ku dampal suku pamajikanna. Salakina teu daek nikah pamajikanna teu ditiung. Salakina teu daek nyaram lamun salakina teu di pamajikanna di neraka, salakina dihandapeun Allah akbar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan umat Islam gunung harariji ulah parase ayeuna yang hadapan pamilu teu kudu ribut teu kudu ribut niatan lillahi ta'ala ngalaksanakeun ibadah fardu kifayah milih pamimpin daratangan tanggal 17 April KTPS urang daratang gunakeun hak pilih urang umat Islam kudu kahiji umat Islam ulah parasea jeung nu ditingali lamun ibadah ulah amplop lamun niatna ibadah ulah duit ieu mah mani aya paribahasa manuk piit dina kenteng aya duit mah dicontreng jadi anggar lamun aya duit mah moh dek di mana lamun urangna masyarakat nak geus beuki duit entong disalahkeun lamun pejabatna beuki duit lamun urang ayeuna tukang nipu entong disalahkeun ke lamun pejabatna jadi tukang nipu. Da urangna adi tukang nipu. Wah, duit nama tarima we milih mah ka mana we. Beres hadirin? Nipu teh kan? Entong disalahkeun lamun pejabat-pejabat teu munafik hadirin. Da kamari aya pejabat nu ngomong pejabat jeung penjahat itu pan beda tipis. Kalau disalahkeun mentakan niatan lillahi ta'ala keur ngalaksanakeun perintah Allah beda ulah dijadikeun musuh. Da urang lamun ayeuna setiap beda perbedaan dijadikeun musuh berarti katingali urang encan dewasa berdemokrasi. Terus setiap beda jangan dijadikan musuh. Emang dunia itu tempat anu papasangan. Aya beurang, aya penting, aya hujan, aya alodo, aya lalaki, aya awewe. Disahkeun geuna supaya kawin lalaki jeung lalaki rek ngadu naon. Pedang. Allahu akbar. Dina kitab Tanbihul Qaul diterangkeun lamun aya lalaki nyium ka lalaki make syahwat. Dosana itu sarua jeung ngajinahan indung sorangan 70 kali. Lamun aya jelema ngajinahan indungna sakali, sarua jeung ngabunuh nabi 70 nabi. Berarti lamun jelema lalaki nyium lalaki, sarua jeung ngabunuh nabi 490 nabi. Gede itu dorakanya. Mentakan budak kurang lalaki cetak supaya jadi lalaki, budak awe cetak supaya jadi awewe. Ulah awe jadi lalaki, lalaki jadi awewe. Subhanallah. Mentakan simpuri sok ngobrol jeung barudak santri jang euy, lamun hees maneh marake samping, marake calana, bisa anu ngolomoh euy kade. Ustaz, budak abdi mah alhamdulillah tareureung jeung awewe. Kamana-mana oge pageut entong dianggap pageut buah-buah eta kabogona lalaki hadir kan mudah-mudahan urang diraksa
putra orang mudah-mudahan diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbedaan jangan dijadikan musuh. Ulah dijadikan musuh. Urang we ayeuna tuh nikah hayang boga anak. Lamun urang kawin hayang boga anak ya kudu ka awewe kawin. Allah nyiptakeun Adam dan Hawa papasangan. Lain Adam dan Udin kan? Tapi Adam jeung Hawa. Itu Adam jeung Udin nikah. Mentakan kehidang lamun ayeuna lalaki resep ka awewe wajar sebab awewe dijieun tina tulang rusuk lalaki berarti awewe bagian ti lalaki lamun lalaki resep ka awewe wajar ngaranna ge kana barang kan anggota sorangan pasti bakalnya tapi lamun aya lalaki resep ka embe itu kurang ajar atau lalaki resep ka lalaki kurang ajar da lalaki lain dijieun ti urang. Nah, lamun urang kawin hayang boga anak kawinna kudu ka awewe. Ada cenah urang teh geus kawin hayang boga anak. Tadi pan urang teh kudu saragam, kudu sarua. Henteu hege geus kawin teh, neng. Urang kudu akur hirup da geus rumah tangga. Rumah tangga teh mempersatukan dua insan yang berbeda. Sagalana kudu ngahiji, sagalana kudu sarua. Ayeuna mah hees teh urang bareng. Akang nangkarak, neng nangkarak, boga budak moal kira-kira. 20 tahun hees nangkarak kabeh boga anak wang. Cek pamajikan akang geuning urang geus rumah tangga 20 tahun can boga anak keneh wae. Hees bari nangkarak ganti posisi nangkuban kabeh. 20 tahun deui boga anak wang. Moal lain kudu sarua di dinya mah dituntut adanya perbedaan. Wajib kudu berbeda. Nu hiji nangkarak, nu hiji nangkuban. Tuh hiji gasruk-gasruk insyaallah boga. Pakai gasruk-gasruk. Terus gitu. Entah kudu dibejaan begitu mah. Entong dianggap naon, beda ulah dianggap musuh la talaba illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah. Urang moal bisa ngelehkeun musuh lamun urang teu boga kakuatan. Moal boga kakuatan lamun urang teu daek ngahiji cek almarhum cek abah. Lamun umat Islam ngahiji moal aya musuh anu mampu ngelehkeun umat Islam. Entong maka nyaritakeun musuh ayeuna mah kejo we di hadapan urang ieu. Jomet. Urang rek dahar. Leungeun teh digerakeun, ukur dungut we talangap hungkeul asup moal kejo kana. Emang kan luncat sorangan kejo atuh. Moal kudu digerakeun leungeun urang. Kana sungut. Ayeuna lamun leungeun urang ya ramona gerakna teu daekeun nya hiji. Dahar make curug hiji. Hah? Beak moal kejo sapiring tah. Moal gerakeun leungeun urang 2, 3, 4, 5. Lamun geus 5 tinggal diatur. Make gaya naon tamakan. Hah? Apa rek make gaya mujair? Apa rek make gaya dumbo? Lamun calangan dumbo kejo sapiring, 3 huap beak kan. Iya. Nah, sebabna adanya persatuan. Di mana aya persatuan jadi aya kekuatan. Di mana aya kekuatan kita akan mampu mengalahkan musuh. Ayeuna urang ambek ka hiji jelema tonjok urang make curug hiji, wah siap. Nyadieun mah. Potong curug urangna ditimba. Rek ngahiji. Tapi lamun ramu urang kabeh digerakkeun, kabeh ramu urang dikepeulkeun. Tingali. Indung leungeunna, curugna, jajangkungna, jari manisna, cinggirna. Ieu curug lain. Jajangkung lain, jempol lain, naon ngaranna? Nyeri mana ditonjok ku curug jeung ku pereup. Bisi teh percaya maju ka hareup. Ini akan ada power, akan ada skill, akan ada tenaga, akan ada kekuatan. La ghalaba illa bil quwwah. Kita tidak akan mampu mengalahkan musuh kalau kita tidak punya kekuatan. Wala quwwata illa bil jamaah. Urang moal boga kekuatan lamun teu daek ngahi. Allah, aku ngaran pasia 5 tahun tereken anggeus atuh. Engke we anggeus-anggeus teh lamun akur pilihanan. Leres ya? Entakan umat Islam awas jaga la ghalaba illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah. Umat Islam kudu ngaharari. Kadua, jelema anu bakal hanjakal di akhirat engke
nyaeta jelema-jelema anu punya kesempatan rajulun allama ilman fantafa bihi man sami'ahu minhu dunahu, jelema-jelema anu bakal hanjakang ti jaga di akhirat, jelema sok daek mapatahan ka batur nitahade ka batur tapi dirina poho teu daek kalaksanakeun kahadean, nitahade ka batur tapi manehana teu miga ieu jelema bakal hanjakang. Masalul ladina yu'allimun nas wa yansa'un nafsah kamasalis siraj yudi'un nas wa yuhriqun nafsah. Hanya Rasul ngadamel perumpamaan contoh ke jelema dia mun sok daek kamalkeun ilmuna ka batur sementara dirina poho teu daek kamalkeun ilmuna itu saperti lilin nyaangan ka batur dirina sorangan ka durung gitu. Oh bedana jeung lembing tuh. Lembing apa naon? Di terminal. Cikampek pajakan ka batur setiap diliwat ditajakan Cikampek cakap ditawaran batur naranaik kana mobil, batur naranaik kana elak, batur nepi ka Cikampek mana ngajedog kene di parere sudah ikut mah 2018 yang bering ka Mekah itu umrohan itu cek orang Cianjur anu ngadaguan restoran anak Pak Haji aya nila cek uing di Mekah aya nila mana aya ulahna. Begitu ditanyakan di mana haji nila di leuwih lieur. Oh ternyata nu umrohan lain ngan ukur uing. Nila oke ngilu umrohan kan itu. Poe kaduana haj aya naon aya gurame ditanya di mana haji gurame di Cirata. Subhanallah. Allah kulah lautna aya di ditu. Allah tatangkalan bubuhanana aya di ditu. Hayang apel, hayang jeruk, hayang naon we aya di ditu. Beda jeung urang Indonesia, negara anu subur makmur jamrudna Asia. Tongkat kayu jadi tanaman. Jambu aya, naon aya, jeung sagalana aya bubuhan. Lamun urang bukakeun kulkas di imah naon eusina. Cai herang, turunan buyur dan satu. Cai herang deui. Pada Indonesia negara anu subur makmur. Dadas. Lamun di ditu ngan ukur boga tangkal korma, di urang mah bubuahan jeruk aya, apel aya, lengkeng aya, anggur aya, itu bubuahan di Indonesia. Malah jambu di Indonesia mah aya jambu air, jambu kulutuk, aya jambu monyet aya. Jambu bool ge aya di Indonesia. Tandus tapi hayang naon wae aya. 2018 tak kamari sing bulan Februari ya, diajakan umrohan ku Haji Ujang. Itu Masjidil Haram ayeuna dalam rangka renovasi, lamun nepi ka beres itu akan menampung jamaah 5 juta orang. 5 juta orang. Jelema-jelema ibadah, salat, talawat, teureun-teureun di Masjidil Haram. Ini yang akan membawa keberkahan. Mentakan aya astronot orang India AWW. Mana di luar angkasa itu ningali ke dunia ini gelap. Poek dunia itu. Dina kegelapan dunia anjeunna ningali aya dua tempat anu salilana ngaluarkeun cahaya, mancarkeun cahaya di hadap paluhur. Begitu ditelaah diselidik ku anjeunna, ternyata eta 2 tempat, hiji Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, 2 masjid ieu anu dinaon nu aya di kota Mekah, 2 nana jeung di Madinah, 2 nana masjid nu teu eureun-eureun dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mancarkeun cahaya ka luhur. Begitu eta astronot turun ke alam dunia, manehana langsung menyatakan masuk Islam teh. Cek profesor orang Amerika ngomong, kita orang kafir harus berterima kasih kepada umat Islam. Dengan tawabnya umat Islam, dunia jadi stabil putaranana. Dengan ibadahnya umat Islam, kita tidak diberi banyak musibah. Makanya kita harus berterima kasih kepada umat Islam. Nu ngarti mah euy model kitu. Ngan lolobana orang kafir teu ngarti. Umat Islam teh loba jasa. Dunia diwariskan ku Allah Subhanahu wa taala ke hamba-hamba Allah ansaroleh. Laula salihun lahalaka talihun. Lamun eueuh jelema-jelema saleh dunia dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mentakan tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang musuh, kade tong sok ambok ka ustad euy. Oh, para asatid jelema-jelema saleh mau bisa musuh ya. Musuh.
Kasebut. Ngejemplingnya Pak Musuk kan? Tukang musuk. Ayah tukang musuk jadi ayah. Mana jelema mana? Allah Akbar. Awas. Tekuna naon guseup karesep adene. Tekuna naha. Ngan hiji nu dipake ngusepna empanna ya urang make martabak telur we lah. Martabak telur mah nyarieun di usepan oge nya. Tapi lamun make sisik meuli itu tuh orang sisik meuli kan paehan teh sisik meuli. Kayak geus paeh kakarek di tiir ku urang. Make bangkongna paehan heula. Ima bangkong hirup kene geus di tiir. Itu doraka. Dia orang bakal didakwa jaga di akhirat kok aku bangkong itu. Ustaz lamun dipaehan mau enter-enterkan kayut sia penting enter-enterkan pae. Di usepan oge. Enter-enterkan tinggali ya. Tukang mancing ayeuna mancing mania adine. Dan kita make umpan iya, umpan bobohogan gitu kan enter-enterkan. Nyangkut eta. Ndarasa. Nepi ka aya jelema di ditu jelema mancing itu make anak manuk kan dicacak anak manuk abong teu doraka binatang anu meunang di dahar teu meunang dipencit kecuali kudu dihakan mudai urang tanggung jawab ke jaga di akhirat teu kudu sok tulikeun usupna kecuali lamun urang daek mung didakwa jaga ku makhluk Allah ya Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama kedemikiannya ahmar dikali ka makhluk Allah nu aya di bumi rek jelema rek binatang yarhamkum man fis sama Allah bakal mikanya ah malaikat bakal mikanya ah ka marane kabeh lamun urang teu mikanya ah ka makhluk Allah nu aya di bumi entong salahkeun malaikat tong teu mikanya ah ka urang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama jelema-jelema anu bokai mikanya ah itu bakal dibikanya ah ku Allah anta sifatan ar-rahman. Kalau orang hayang dipikanya, orang kudu bikaminya akan makhluk Allah. Sana jangan ukur binatang. Kajian teh, segala make martabak telur, make naon deui, make bolu, gitu. Lamun rek make tadi binatang, ya model naon, model papatong, model itu kudu dipaehan gitu. Ya, ada cacing mah siapa cacing mah karamus heula. Masyaallah. Kan. Aya alusna tukang ngeuseub oge. Henteu goreng henteu tukang ngeuseub teh. Aya alusna tukang ngeuseub. Mana alusna tukang ngeuseub nu perlu ditutur danana sobarna. Dordak gelap ge tardaikeun mantong. Didaguan we ngeuseub. Akbar ari kula jeung bahangan didaguan pamajikan ditinggal. Terus Bu, katirisan teu, sieun teu. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, sapoe tulikeun boga karesep mah. Dan ulah mentak ngaganggu kana aktivitas urang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali deh. Jadi umat Islam itu banyak jasana. Menampung jamaah 5 juta orang. Unggal poe waktu menit detik dipakai ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Entakan orang di ya, lamun orang hayang nyaho ya orang kerajaan loba teu Islamna. Tingali salat Idul Fitrina. Lamun salat Idul Fitrina pinuh ieu masjid jero lubar luhur handap kabeh pinuh. Alhamdulillah orang kerajaan loba Islam. Nah alhamdulillah. Tapi lamun urang hayang nyaho orang kerajaan loba teu imanna tingali salat subuhna. Tingali salat subuhna. Lamun salat subuhna ngan ukur duaan imam jeung tihang. Itu ge lamun masjid aya tiangan mun eueuh di sorangan teh berarti Islamna imanna saeutik. Contoh we ieu mah kualitas itu juga bisa diaku-aku. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Pastina wungkul
jelema-jelema nu ngaramekeun masjid Allah eta jelema diakui jelema iman ka Allah. Innama wa adawatul qasri illa innama akun wa taqdimun kama taqaddama li ibadati tahsis ay adat qasru wungkul pasti Allah diakui orang-orang yang suka memakmurkan masjid itu dianggap jelema iman ka Allah. Mentakan wayahna bapak-bapak ke masjid sapoe sapeting 5 kali. Teu kaburu Ustaz 5 kali, 4 kali. 4 kali teu kabur 3 kali. 3 kali teu kabur 2 kali. 2 kali teu kabur sakali. Ulah teu sakali-kali lamun urang sapoe ka masjid teu sakali-kali aja maka keimanan urang disangsikeun diragukeun ku Allah jeung Rasulna. Sekanya Rasul idza ra'aitumur rajula mulajimal masjid fashhadu lahu bil iman. Di mana-mana anjeun ningali aya jelema betah cicing di masjid saksikeun ku anjeun eta jelema iman ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun jelema tara bae ka masjid diragukeun keimananna bener aja jelema iman. Yang namanya iman itu kualitas moal luntur waktu dan jamak. Coba tinggali tarasi jeung emas beda. Lamun orang beli tarasi sakilo sok ditambahan. Lamun orang beli emas sakilo sok ditambahan. Can pernah neuleuh aing beli emas ditambahan. Lamun orang arek ngabereng tarasi ya rek dipasak dipake nyambal. Pas rek dipake nyambal murah cara kocok. Bisa dipakai nyambal deui moal luntut. Tapi lamun emas 10 kilo murah karena kocok dicokot deui moal. Dicokot deui moal. Entong murah keum 10 tahun eta emas. Geus 10 tahun angkat cokot deui moal. Masih kene emas, masih kene koneng, masih kene mahal hargana. Itulah kualitas. Sanajan cicing dina kocok tetap kualitas tidak akan luntur. Jelema mukmin oge model kitu. Rek hirup di mana wae kalau punya kualitas moal teu bisa ninggalkeun salat jeung sajabana. Itu jelema mukmin yang punya kualitas. Jadi mukmin teu bisa diaku-aku. Bener urang mukmin kene. Bener urang mukmin kene. Aya kene sifat mukmin di urang. Aya kene sifat mukmin di diri urang. Aya enteu kudu dijawab, ka masjid tara urang. Lain kudu dijawab. Aku mukmin itu tidak perlu di aku. Bu, orang masih kene jelema mukmin. Sifat mukminin aya kene di urang. Tingali jelema mukmin nu kasifatan ku mukminin. Lamun barang dahar di mana-mana panggih jeung barang anu subhat gegedebegan hatena. Mung konsumsi barang anu subhat. Sifat mukminin di mana-mana panggih jeung barang anu haram akan lari sekencang mungkin supaya manehna henteu konsumsi barang anu haram. Bohong pengakuanana jelema, ngaku jelema mukmin, lamun bang emok di hakanan keneh wae. Daras. Bohong ngaku mukmin, lamun duit haram di hakan keneh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hei jalma-jalma anu ada iman ka Allah. Kudu takwa aranjeun ka Allah. Wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Tinggalkeun ku aranjeun kabeh duit riba, duit renten lamun marane kabeh ngaku iman ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun masih kena dihakan duit haram berarti sifat mukminin teuing aya teuing Allah dina diri. Allahu akbar. Mukmin bukan hanya sekedar diaku-aku tapi kudu aya dina pagawean urang. Terus Bu, aya warga Bang Emok aya? Aya. Saya berjanji. Aya sok itu? Bu, lamun urang aya nanging Bang Emok aya nu beunghar teu? Teu. Aya nu bisa kabeli mobil teu? Teu. Aya nu bisa nyieun imah teu? Teu. Kuing ngaji di daerah naon Sempur kata Allah teh. Nangeleng. Di Tangeleng nyaritakeun bab duit riba. Beres nyaritakeun duit riba ngobrol jeung lurah holik. Cek lurah holik bener Kang, duit riba Bang Emo teh ngamadorotkeun. Di dieu geus aya 3 keluarga jelema anu runtang rumah tangga gara-gara ngahakan minjem duit. Allah. Turun jeung kuring ka daerah Lagokuan, cecep sekdesna jeung lurahna ngobrol. Bener Kang, di dieu geus aya 3 jelema anu runtang rumah tangga gara-gara nginjem duit Bang Emo. Amari aya jelema bunuh diri ngan teu tulus paehna gara-gara nginjem Bang Emo. Bu, apal dorakana?
Haram teh eta duit haram teh. Haram. Haram teh eta. Haram. Nah, alhamdulillah masih kena apa bawa eta duit haram. Dan beuki we meureun nanti akan wae. Meh, mudah-mudahan si balaleunhan pas rajaban. Entong ngararinjem deui. Nyaah kana diri, nyaah ka anak, nyaah kana turunan, nyaah kana ibadah eureunnan eta kabeh. Allah moal narima salat hiji jelema lamun dina beuteung eta jelema aya sahua barang anu haram. Lamun eta duit riba geus dihakan ka urang geus sabaraha taun. Bulan, tahun. Geus sabaraha buah nu aya di jero beuteung urang aya. Tingali dorakanna. Jelema ngadahar duit riba, Hidayatul Muhtadin karangan Juragan Guru Muhtar Allah ya rahan. Itu waliullah Juragan Guru Muhtar itu. 3 kali makamna digali masih kena utuh. Boro-boro jasada boehna masih kena utuh. Pokoknya kabur sama almarhum cek abah itu makamnya caket makam Siti Khadijah saat acan digali ya. Di Makla dirinya makamnya. Jelema anu ngahakan duit riba itu dorakanna sarua jeung ngajinahan indung sorangan di Masjidil Haram. Jarang kling. Ada jawab. Kapu ceri. Bang Sila. Entah Bang Sila. Malisarole tarungkul sebagainya. Jelema ngahakan duit riba dorakan sarua jeung ngajinahan indung sorangan di Masjidil Haram. Engke beuteungna ya, beuteungna zaman tukang ngahakan duit riba itu sagede Gunung Uhud. Ih, Gunung Uhud teh badan. Gunung Uhud itu aya di Madinah. Lebarna Gunung Uhud itu lalakon 7 kilo. Kaluhurna 1050 meter jangkung. Dina jero eta beuteung sagede Gunung Uhud eusina orai jengkalan sagede-gede pundukan. Di mana-mana nyeureut jeung aya 70 tahun moal leungit jadiina. Lamun beuteungna sagede Gunung Uhud, ieu beuteung apa kebon binatang. Orai sakitu lobana. Nyeureut sakali 70 tahun moal leungit jadiina. Katakan sakali deui, lamun nyaah kana diri eureunnan ke budak. Nyaah kana ibadah eureunnan ke budak. Nyaah ka anak jeung keluarga eureunnan. Tong salahkeun budak urang molotot sebab harapna barang haram. Tong salahkeun pamajikan urang molotot sebab harapna barang haram. Awalnya semuanya ngawas di daerah Pasir Timbak. Nyaritakeun babeta, jelema anu nyarios tah hanjakal ngaji teh. Kurang hiji. Nang kurang hijina engke dicaritakeun bab tobatna. Ceuk uing mentak jelema ngahakan Bang Emo ge geus apaleun tobatna. Tong kudu dipapatahan bae. Tang geus kisahna tobatna. Terus. Bu, apa tobatna? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun taufik hidayah. Mudah-mudahan dibeungharkeun ku Allah. Mudah-mudahan disenangkeun ku Allah. Masih kene barokah hutang sok bae ajaran urang ngan entong nginjem deui. Entong nginjem deui. Entong nginjem arek moal. Aya nyebutkeun arek neh wah. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun taufik hidayah. Kahartos. Kadua, Masjidil Aqsa didamel dina tanah anu subur nu cek Allah alladzi barakna haulahu. Allah ngaberkahkeun kana sakuriling Masjidil Aqsa, tempat ibadah para nabi, tempat saudagar-saudagar daratang kadinya, tempat strategis. Tapi coba tinggali 14 abad riwayat Masjidil Aqsa dikawit Kangjeng Rasul diisrokeun jeung dimi'rajkeun. Kumaha nasibna ayeuna? Jelema rek ibadah di Masjidil Aqsa teu bisa asup. Umat Islam dihalangan teu beunang asup ka Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pernah dijadikan kandang kuda. Masjidil Aqsa digali handapna cenah dihadapkeun aya harta karun. Dibongkar Masjidil Aqsa, dirusak ku orang-orang Israel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarr
وأهل الدير اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.